Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qodaratul maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluikeun hanca carita anu katunda dina judul Ratu Genderewo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya, Bandung. Kasugri kaum dangu. Satu acana Kang Tile neraskeun hanca carita anu katunda. Tong hilap kanu teh acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kanu atau senang ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Pamudah-mudahan ieu carita sing janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana mana. Gasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Nyi Sumarni oge Bahdengkul anu mana harita parantos mulang ngadeheus ti Ratu Centring Keling tea. Samalah geus disatujuan ku Ratu Centring Keling yen Nyi Sumarni kiwari geus jadi pengikutna baladna. Eta hanca teh nya sumaga mitra ameh teh nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui hanca caritana. Kasugri kaum dangu. Kira wanci sareureuh kolot. Duanana geus narepi ka imah. Aki Dengkul jeung Nyi Sumarni langsung pating kalacat kana golodog. Tuluy arasup ka jero. Kasampak si Karnaen keur diuk nyarande kana bilik bari malenyun udud. Barang mireungeuh pamajikanana datang. "Tah, geuning geus baralik. Kumaha Nyi beres?" Pokna bari mencerong kana beungeut pamajikanana anu luut leet ku kesang. "Kelanan, kuring capek keneh. Asa tuhureun kieu ti koro teu kuat hayang nginum. Aki gaduh citeh teu." Kela aki rek nyokot heula. Kamanya si Raunnya asa teu katempo. Ceuk Aki Dengkul bari malik ngalieu ka patengahan imah. "Tadi mah aya da Ki. Monyet ya si Raun teh sanes." Nya monyet kukutan aki eta teh. Dikeur kunyukanya dikukutna ge. Bager da sok daek mangalakeun suluh lamun dititahna naon ge tara nyebutkeun embung si Raun mah. Cenah make jeung nyebutkeun tara embung sagala kawas ka jelema wae. Ya keur hees mudan diparasono. Nya we geuning. Raun. Iling ulah hees di dinya aki rek mirunseunna ya rek naheur cai. Ceuk Aki Dengkul bari ngagebah ka sakadang monyet anu keur nalakom dina suluh anu disimpen luhureun hau. Berwek eta monyet mandahna anu dingaranan si Raun teh terus beberwekan. Trekel naik kana luhureun pago terus runyah renyoh ka Aki Dengkul. Yeh, ganjeng sete montong beberwekan wae geus peuting ieu teh. Jeung runyah renyoh wae deui sia mah. Teu meunang dicarek ngewa ka deuleuna ge. Jempe. Mending oge hees deui we kainya. Ceuk Aki Dengkul bari nyekeskeun paneker kana suluh dina sungut hau rek naheur cai. Tekung silila oge cai teh geus ngagolak. Satuluyna ku Aki Dengkul dijait dicicikeun kana teko terus weh dibawa ka tengah imah. Sok dah bisi hayang nginum heula mah Nyi. Kade panas keneh karek nyat pisan. Bari neudeun teko jeung cangkirna dihareupeun Nyi Sumarni. Lalaunan Nyi Sumarni nyicikeun cai kana cangkir tuluy ditiupan diinum saeutik-saeutik.
Geus kaharti acan naon rupa anu waktu tadi geus dicaritakeun ku Gusti Ratu teh nyi. Lamun aya anu can kaharti sok we tanyakeun ka Aki. Salaresna ari secara garis badag nama ku abdi parantos kahartos sareng paham. Karena naon rupi syarat sareng anu dicarioskeun ku Gusti Ratu tadi teh. Mung aya hiji anu bade ditaroskeun anu abdi kirang ngartos. Nya sok omongkeun ka Aki naon anu kurang jelasna. Eta perkawis artos anu cenah bade dipasikeun ka abdi. Saur Gusti Ratu tadi eta artos kengeng nyandakan atawa ceuk kasarna mah kengeng malingan ti jalmi-jalmi anu aya di sabudeureun lembur abdi. Nah sapertos anu ngingu tuyul eta mah geuning. Ceuk Nyi Sumarni ngedalkeun kapanasaranana. Nya memang kitu tata carana Gusti Ratu dina mere kasugihan harta ka sakabeh jalma anu muhit ka manehna. Nya eta ku cara ngutus salah saurang ponggawa kapercayaanana anu katelah Ki Barong. Salancar mah memang teu pati beda jeung anu boga kencit atawa tuyul. Tapi ieu mah da lain. Ari kencit mah biasana nyokotan duitna teh ukur salambar ti saurang. Sedengkeun ari Ki Barong mah leuwih loba. Jelasna mah dina waktu kurang ti 1 taun oge kahirupannya bakal robah. Bakal ngadadak loba harta loba banda. Loba duit weh tinjekna mah kitu nyi. Aki Dengkul ngajelaskeun ka Nyi Sumarni. Oh mohon kahartos atuh ari kitu maki. Walon Nyi Sumarni bari ungut-ungutan. Keur kitu ceulengkeung si Karnaen milu mairan deui. Kabeneran pisan atuh nyanyi. Apanan di lembur urang mah jelema anu kawilang pangbeharna teh eueuh deui iwal ti Simarna. Jadi saja bati nguku dan duit-duitna bogana urang lembur teh tangtuna geus pasti. Duitna Simarna anu bakal panglobana dikukudan ku eta utusana Gusti Ratu. Anu kadituna ulah warga Simarna bakal beak sakabeh harta bandana. Nya duitna kitu nyanyi. Ceuk si Karnaen nembrakeun anu aya dina jero pamikiranana. Nya bener Kang. Engke lamun sakabeh pangabogana beak, sakalian duanana urang wadalkeun ka Gusti Ratu. Mek karasaeun kumaha karasana jadi jelema malarat. Jawab Nyi Sumarni ngarasa panuju kana naon anu dicaritakeun ku salakina. Saenggeus meunang keterangan sarta kapastian seperti kitu ti Aki Dengkul. Satuluyna Nyi Sumarni jeung si Karnaen pating goledag sarare di tengah imah. Sabab harita wanci geus nincak ka janari leutik. Aki Dengkul oge antukna mah ngoloyor asup ka jero engona. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun waktu isukna. Rebun-rebun keneh Nyi Sumarni jeung si Karnaen geus aya dina mobil angkutan anu jurusan ka lemburna. Sabadana tadi amitan ka Aki Dengkul kalawan mawa hate anu guligah. Geus kabayang maranehna moalila deui bakal jadi jelema anu lubak libuk loba harta tur pakaya. Anu bakal bisa nandingan adina nyaeta Juragan Marna. Malah geus janji dina jero hatena hayang meakeun sakabeh pangabogana Juragan Marna sakalian jeung nyawa-nyawana. Lilana di perjalanan teu kacaturkeun dina ieu carita. Harita wanci liwat lohor maranehna geus narepi deui ka imahna. Cag lalampahan Nyi Sumarni jeung si Karnaen anu geus jadi baladna Ratu Centring Keling ratuna para gendarwo mah urang tunda heula mitra. Engke oge kahareup baris kaguar deui. Ayeuna kocapkeun deui di imah Juragan Marna. Harita wanci pecat sawed. Katempo dihareupeun gerbang aya saurang lalaki tengah tubuh keur ngajanteng bari tumpat tempo ka sabudeureun pakarangan hareupeun imah. Si Horeng eta lalaki teh tayalian ti mangkat ma bapana si Turundul.
Manehna ngahaja nurutul nananyakeun alamat imah Juragan Marna. Alhamdulillah tug bisa kapanggihna. Untungna sabot keur lunga-lengok kitu ti pipireun imah, aya si turundul keur lempang bari mamawa kored leutik tas ngored jukut anu aya di tukangeun imah dununganana. Barang manehna ngareret ka pelebah gerbang. Pak, Bapak, aya naon Pak? Kela urang bukakeun heula panto gerbangna. Kituna teh bari gagancangan muru ka hareup. Nyamperkeun ka bapana anu keur nangtung di saluareun gerbang. Sanggeus muka gerbangna tuluy weh si turundul ngajak asup ka bapana. Kabeneran, Juragan Marna oge keur teu indit-inditan poe eta mah. Mangga calik heula Mang. Dul mawa cai jeung opieunana sakalian ka dieu. Karunya bapa maneh bisi tuhureun hayang nginum. Ceuk Juragan Marna basa manehna geus diuk dina kursi pahareup-hareup jeung mangkat mah. Teu leleda si turundul gura-giru asup ka lawang dapur rek nyokot cai jeung opieunana keur nyuguhan bapana. Sawios antun Juragan teu kedah ngaderepot da sanes tamu Mang mah. Ih, ari embang make jeung nyebutkeun lain tamu sagala. Nya naon atuh ngaranna ari lain tamu mah. Puguh Mang teh tamu kuring anu wajib ditata tur dijamu. Nyal sewe Mang dateng ngarerepot. Bungah kuring teh kadatangan ku Mang. Ceuk Juragan Marna bari neundeun bungkus rokona dina meja. Teu lila kurunyung si turundul ngurunyung dibarengan ku biinah anu ngelek ngegel mawa cai jeung dahareun dina leungeunna. Sanggeus nundaan opieun dina meja terus weh biinah ngajak sasalaman ka mangkat mah. Geus kitu mah tuluy ngaleos deui ka dapur rek neruskeun deui pagaweanana. Nyaeta keur masak pikeun nyayagikeun dununganana. Sok mangga bari disambil tuangeunana Mang. Nyal sewe teu kudu gurung gusu. Alusna mah mondok wae sabeuting mah isukan ku kuring dianteurkeun ka lembur bari rek sakalian ngalongo ka perkebunan anu aya di lembur lampit. Ceuk Juragan Marna bari ngenyot rokona bangun anu nyaol senaker ka tempona teh. Rupinya moal tiasa Juragan. Sanes nampi kana sagala kasayan Juragan. Ya oge saleresna mah upami teu penting-penting teh mah pun Mang oge moal ngabujeng ka dieu. Mohon ngabujengan ka pun anak mah teh. Mung nyeta duh kumaha atuh nya? Ceuk mangkat mah nyaritana jadi asa teu paruguh. Kumaha naonna Mang? Sok we caritakeun mun Mang aya kepentingan ka Jang Dul mah. Kuring oge da moal ngahalang-halang atawa ngulah-ngulah. Sok caritakeun. Bangun aya hal anu kacida penting da geuning. Nya Pak, sok atuh bejakeun ka uing langsung. Aya kaperluan naon sabenerna Bapak teh? Ceuk si turundul milu ngengklokan. Jadi kieu ari kapentingannya mah Jang. Oge ka Juragan. Lanceuk maneh anu ngumbara ka lembur ranca panjang anu aya di wewengkon Solokan Jeruk Majalaya. Nya masih daerah Bandung keneh apanyan. Nah kunaon kitu si Ece teh Pak? Aya naon? Si turundul langsung motong omongan bapana. Sakumaha anu geus dicaritakeun ti awal ieu carita mitra. Yen mangkat mak boga anak teh 5 urang. Anu panggedena anu cikal awewe dati sapra ka rumah tangga oge terus we dibawa ngumbara ka lembur salakina anu aya di wewengkon Majalaya. Ari si turundul nyaeta budak anu nomor 2. Da ari anu katilu jeung anu kaopat katut anu bungsu mah apanan geus maraot jadi korban wadal nabah juhri tea. Memang kawilang jarang pisan nganjang ka kolotna teh. Nyaeta lanceukna si turundul malah dina ieu pedaran oge karek ayeuna kacaritakeunana. Kieu Sujang. Geus aya kana 2 minggu nya. Eta lanceuk maneh katerap kasakit aneh. Sakujur awakna carenang jeung ngaluarkeun bau hanyir. Bapa oge geus 2 peuting mondokan di imahna maturan salakina. Karunya ongko kalau maneh eueuh anu ngurus. Mangkaning leutik keneh apanan.
Jadi maksud Bapa nyusulan maneh tayalian rek ngabejaan. Jeung susuganan we maneh boga kawauhan. Nya maksud Bapa teh kawauhan anu nyaho di mana aya jelema anu bisa ngubaran kasakit sarupa kitu. Ceuk Mang Katma nerangkeun ka si Turundul. Ari Juragan Marna sajroning ngabandungan caritaan Mang Katma manehna mikir dina jero hatena. Pasti cenah kasakit lanceukna si Turundul teh moal buah panyakit pangheureuyam ti jelema anu ngahaja ngadelkaan. Sarua jeung anu karandapan ku pamajikanana sawatara bulan anu katukang. Terus kumaha atuh ayeuna Pak? Si Turundul katara paromana bangun anu kaget tureuwas. Nya kitu we jadi upami diidinan mah rupina ieu si Sujang kupun Mang bade dipiwarang mulih heula Juragan. Mohon da lumayan tebih ti lemur Mang ka lemur lancogna teh. Mang Katma minta idin ka Juragan Marna pikeun ngajakan balik heula ka si Turundul anu tayalian nya eta rek diajak ngalongok lanceukna gering. Utam teh kitu Mang. Atuh eta mah geus kawajiban salaku kadulur. Komo ieu nyasatna kalanceuk awewe bari jeungan hiji-hijina. Kuring oge mah nya teuing teu ngidinan. Ngan kuring hampura moal bisa ngalongok. Sambung doana we muga-muga anu gering cing sagancangna cager tur sehat sabihara-sabihari deui. Mangga wae najan rek sapoe dua poe atawa warek nepi ka mimingguana oge. Da geus kawajiban jang endul salaku anu jadi dulurna atawa adina. Ceuk Juragan Marna nyaluyuan kana pamentana Mang Katma. Atuh nuhun pisan atuh Juragan. Sumohon Mang teh da teu aya deui kanggo pakumaha-pakumaha lintang ka si Sujang. Sakali deui hatur nuhun tina kasayan Juragan anu parantos ngawidian pun anak ku Mang dipiwarang mulih heula. Keun da moal lami paling ge sadinten dua dinten. Teu sawios Juragan. Ku sambung doanya oge tos cekap datang tos Juragan mah moal aya waktos alatan seueur kasibukan. Hari nurutkeun kuring masa teu kudu neneangan jalma pikeun tatamba. Sabab reg Juragan Marna ngarandeg heula nyaritana. Panona ngareret ka si Turundul. Si Turundul oge surti pasti dununganana rek nyaritakeun ngeunaan manehna. Ngeunaan kaleuwihan anu aya dina dirina anu salila ieu memang indung bapana can dibere nyaho. Katempo si Turundul unggeuk lalaunan mere isyarat kadununganana. Atuh pok Juragan Marna nuluykeun deui caritaanana. Jadi kieu Mang. Sabenerna anak Mang nyaeta jang endul manehna teh geuning lain jelema biasa. Artina bisa disebutkeun saurang jalma anu mibanda ilmu tur pangabisa anu jarang dipiboga ku balarea. Kek. Maksanya kumaha Juragan? Kukupingan teh si Sujang ngagaduhan ilmu sareng katiasa. Manya. Dati aalit oge si Sujang mah teu kantos ulak-ulik atanapi guguru naon wae ka sasaha ge. Malah sakolana ge teu tamat SD acan. Ceuk Mang Katma panona rutret ngabagi reret ka Juragan Marna jeung ka anakna. Nya. Da pasti Mang salaku kolotna ge moal apal. Sabab ceuk sindulna sorangan cacaritana kitu. Yen salila ieu saurang jalma kaasup indung bapana nu ngajahoankeun kana kalinuwihan anu aya dina dirina. Kitu lain dul. Juragan Marna ngareret ka si Turundul. Ari si Turundul manehna jadi ngarasa teu puguh ku dununganana dipuji-puji saperti kitu teh. Antukna ukur unggeuk bari tungkul teu nyaritana naon. Bener eta anu disanggempkeun ku Juragan teh Sujang. Di mana maneh boga pangabisa jiga kitu? Dapanan maneh mah teu leutik oge tara ka mamana. Nu hartina teu kungsi guguru atawa teu kungsi ulak-ulik urusan ilmu panyemu.
pagawean ukur asruk-asrukan ngalasuluh ka leuweung. Mangkat mah neuteub seukeut kana beungeut si Turundul. Atuh anu saterus nama barabat weh Juragan Marna nyaritakeun sagala rupa anu geus tumiba ka kulawargana. Timimiti pamajikanana anu ngalaman gering alatan diguna-guna ku Nyi Sumarni. Tug nepi ka bisa diubaran sarta dicageurkeun deui ku si Turundul. Teu poho ngeunaan kaleuwihan anu aya dina diri si Turundul oge kabeh didadarkeun. Timimiti ngayonan para jurig jeung para siluman jurunganana Aki Dongkal tug nepi ka ditaralukeunana. Sanggeus beres cacaritana, Juragan Marna mencrong kana beungeut mangkat mah. Deuli lapok Juragan Marna mungkas carita anana. Tah kitu mang jujutanana mah. Kuring sakulawarga oge nyasatna geus kahutangan nyawa ku Jangdul teh. Sabab lamun teu aya Jangdul mah salaku anu jadi cukang lantarana. Moal geus kumaha nasib kuring jeung pamajikan kuring teh. Jadi nya ayeuna mah sok we kumaneh gancang geura ubaran eta kasakitan ceuk maneh teh Dul. Mun nya eta kasakit ceunan manusa mah kuring ngarasa yakin maneh pasti bakal mampu pikeun ngungkulanana. Juragan Marna nandeskeun. Sajongjongan si Turundul teu waka nyarita. Kalah ngahuleung jiga anu keur dipikiran. Satuluyna pok kadenge mangkat mah nyarita ditujukeun ka si Turundul. Duh bener-bener teu nyangka Bapa Majang. Heueuhkeun bae lah engke deui we cacaritana mah. Bagja pisan lamun nya maneh bisa ngubaran kasakit lanceuk maneh tug nepi ka cager seperti sabihara-sabihari deui. Ayeuna mah atuh bade sakantenan we pun mang bade amitan. Bade mulang sareng pun anak Juragan. Meupeung siang keneh. Kasugri kaum dangu. Anu pamustunganana sanggeus sababaraha kali amitan jeung menta idin ka Juragan Marna. Tuluy we mangkat mah jeung si Turundul tarurun ti imah dituturkeun ku Juragan Marna. Sabab marulang narek diamteurkeun ku Juragan Marna nepi ka lemburna. Nyatana lembur Cilenta. Teu kacatur lilana di jalan. Wanci memeh asar mobil anu ditarumpakanana geus nepi ka jalan lembur nu brasna ka imah mangkat mah. Sanggeus sababaraha kali nganuhunkeun ka Juragan Marna. Harita keneh oge Juragan Marna namah langsung we mulang deui ka lemburna. Sanajan dipapaksa kudu nyimpang heula oge ku mangkat mah jeung ku si Turundul, keukeuh nolak pokna teh bisi kapeutingan di jalan cenah. Jabati kitu ngarasa melang ka pamajikanana bisi aya naon-naon ti imahna. Atuh geus puguh kitu mah tuluy we si Turundul jeung bapana laleumpang buru ka imahna. Barang datang teh kasampak biicar keur ngadaweung dina luhureun golodog. Jigana ngahaja meureun keur ngadaguan mangkat mah jeung si Turundul. Bener wae mitra. Basa nempo salakina anu diiringkeun ku anakna Jarabul meuni tisrikna cengkat bari hari weus-weus nyarita. Tah geuningan geus daratang. Langsung we ayeuna keneh ka ditu Sujang. Tadi aya anu ka dieu jurungan lanceuk maneh cenah panyakitna beuki parna. Pokna bari rutret kanu anyar datang. Lanan atuh apanan katempo kami teh kareke jebul jeung si Ujang. Nya sewe heula ulah jiga adu kareumpeur kitu. Engke sakedeung deui kuring jeung si Sujang rek ka daritu ngalungok deui si Nyai. Ayeuna mah carape keneh. Jeung sakalian aya picaritaeun deui. Walon mangkat mah bari pating kalacat arunggah kana golodog. Aya picaritaeun naon? Picaritaeun teh bapana. Geus manggih acan jelema anu bisa. Nya maksud kami teh jelema anu bisa ngubaran kasakit si Nyai. Biicar bangun anu geus teu sabar hayang ngadenge keterangan ti salakina ngeunaan jalma anu bisa ngubaran anakna. Da memeh indi teh mangkat menyebutkeun parisakalian rek tatamba neangan ubar. Ih, ai taeun teh sok ngarurusuh kitu maneh mah. Mingke lanan atuh pamawakeun cai heula ngursing. Nyal sewe sakedeung mah meuni asa gararan jreung teh asana teh. Ceuk mangkat mah
rada molotot ka Biicar pugu asa teu tenang naker. Asa dibeberag omongan anu jadi pamajikanana. Atuh saenggeus dikitukeun ku salaki nama. Leos weh Biicar ngaleos muru ka pawon rek nyokot cai ente nyumpunan panita salakina. Sok atuh nginum heula kainya bapana. Ceuk Biicar saenggeus nunda cai dina cangkir dina hareupeun salakina. Mak uing rek ka kamar heula rek ganti heula baju. Araudang make baju ieu mah. Si Turundul cengkat tina diukna, laju asup ka jero kamarna rek disalin. Rek nyarita naon tadi teh bapana? Sok atuh gura caritakeun, pan geus ayeuna mah nginumna oge. Lain kuna naon kuring mah jadi panasaran. Ngeunaan budak urang. Nya si Sujang bapak oge teu nyangka pugu. Teu nyangka kumaha maksudna? Nah kunaon kitu si Sujang teh? Biicar tambah penasaran. Jadi kieu Derek-dek weh mangkat manyaritakeun ngeunaan kaleuwihan anu aya dina diri anakna. Anu salila ieu mananehna estu teu apal tur nyaho. Pokona caritaan ngeunaan si Turundul anu waktu di imah Juragan Marna dicaritakeun ka manehna ku Juragan Marna. Kabeh dicaritakeun deui ka pamajikanana. Tah kitu manehna. Apanan urang duaan salaku anu jadi kolotna ge karek ayeuna nyahona. Lamun teu dibejaan ku Juragan Marna maka wasna si Sujangna oge cantang tu bakal balaka ngeunaan dirina. Nu miboga kaehengan saperti kitu. Biicar sajongjongan kalah ngahulang. Manehna oge sarua teu nyangka mun anakna mibanda elmu sarupa kitu. Sakumaha anu bieu dicaritakeun ku salakina. Kumaha cenah ceuk si Sujangna? Nya maksud kuring teh bener eta sakabeh anu diomongkeun ku dudunganana teh. Nyapiraku deui Juragan Marna ngabohong atuh. Monya masuk ngaco ai taun teh. Ih maksud kuring mah lain Juragan Marna na, tapi si Sujangna. Bener manehna boga elmu jiga kitu. Nya bener atuh. Manehna oge tadi basa di imah dudunganana ditanya teh unggek. Haratina bener. Ngan acan cacarita anu leuwih jentrewe da apanan kabebereg kaburu rek balik. Mangkat mak ngajentrekeun ka pamajikanana. Kulantaran ayeuna oge memang can nyase nyakeun bae engke deui we rek tu nyatanyana ka si Sujang mah. Sabab meureun sakedeung deui ge akang rek marangkat ka lemburan Capanjang. Nya rek nempo deui si Nyai. Bari sakalian jeung si Sujang ka dituna. Kajeun kuring di imah sorangan da melang ari rek indit sararea mah. Saueuhna ge di imah. Ngan kumaha atuh ngeunaan jalma anu rek kubarana teh. Nah geus aya anu rek didatangan. Heuh maksud kami teh geus aya dukun atawa jelema anu bisa anu rek kubaran ka si Nyai. Ih ari mah nyai kumaha. Sakitu tadi geus dijentrekeun teh. Atuh kenaon make jeung neneangan dukun sagala. Apanan ceuk kami ge tadi dicaritakeun ngeunaan kaleuwihan anu aya dina diri budak urang. Dunungan awewena oge panepi ka bisa cageuna deui teh ku tukang lantaranana si Sujang. Jadi teu kudu mikiran neneangan dukun atawa pananyaan anu lain-lain. Urang seunak ku si Sujang we ikhtiaranana diubaranana maksud teh. Mangkat mak jadi kesel ka pamajikanana anu telat mikir teu paham kana eusi caritaanana tadi. Ai heueuh nya, mana si Sujangna ayeuna? Sujang. Ka dieu heula. Biicar gura-gerau ka si Turundul anu keur aya di kamar. Nya mak aya naon? Tanya si Turundul basa geus nyampeurkeun ka hareupeun indung bapana nu keur dariuk dina samak. Nah bener maneh bisa ngubaran lancuk maneh. Lamun nya hartina mah jeung bapa geus teu kudu neneangan jeung ubar aber ka mamana deui. Pokna bari mencrong kana beungeut anakna. Insyaallah mak, urang cobaan we. Nya da anu nyageurkeun mah lain uing. Uing mah sakadar ikhtiar jeung nyareatan hungkul. Ya mudah-mudahan we atuh aya pangijabahna. Jawab si Turundul tandas anu pamustunganana mitra. Wanci bada magrib saenggeusna beres ngalaksanakeun salatna.
mangkat majeng si turundul Maryang ti imah anu pamaksudanana tayalian rek nempu anu gering lanceuk si turundul nu awewe anu cikal nu aya di wewengkon Majalaya pernahna di lemburan Capanjang. Sabenerna mah geus teu kaasup ka wewengkon Majalaya lemburna teh. Baheula nalika keur acan dimekarkeun kacamatanana kaasup daerah Majalaya sote. Da ayeuna mah geus misah kacamatan. Nya kaasupna teh jadi kabawa ka Kecamatan Solokan Jeruk. Desana Desa Cibodas, pamekaran ti Kacamatan Majalaya. Malahan kadienakeun mah Kacamatan Solokan Jeruk ogerek dimekarkeun deui bejana kusabab geus padet ku penduduk. Lumayan jauh jarak ti Cilentah ka lemburan Capanjang teh. Untungna zaman harita oge geus aya mobil angkutan anu biasa nambangan peuting ngalong istilahna ceuk para supir teh mah. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.